Sata acan ngajemput Neng Zahra uwi sakola bade gegero heula we ieu teh. Mohon teman-teman tadi anjing keneh teu kabujeng geuningan. Mani asara riweuh geuningannya ti subuh keneh teh kantanana atos mulai icalan. Alhamdulillah tos kadua dintenna aa teh icalan. Lumayan lami oge libur icalanna teh 2 sasihan. Mohon teman-teman ti payun teh geuningannya nuju ngadamel bumi. Kasalang tos beres bumi ngadamel gerobakna. Da panginten gerobak anu ti payunna tos awan pisan. Kasalang deui kamari teh motorna kedah dilereskeun. Janten eme kabujeng icalan ayeuna geuningan. Dukikeun ka AG kamari nyarioskeun basa icalan kieu cenah. Da cenah ayah mimitian dagang rerencangan ayah nyebat kieu. Ari Sugan mah cenah tos pensiun. Geus jadi bos cenah ayeuna mahnya. Ari saur abi teh muhun panginten kapan lami teuing teh icalanna. Tapi nya ayeuna teman-teman penghasilan tina ngonten sareng ti caroge mah benten. Muhun teman-teman pami ti caroge mah kapan eta mah tos wajibna keneh nganapkahan. Tapi atis anu ku abi dikumpulkeun tina ngonten oge sami nya teman-teman aa mah terangeun. Janten bade sabaraha-baraha oge abi mah bruk-brak kitu. Pami abi ngonten aya hasilna nya aya penghasilanna. Kadang mah abi hoyong meser naon oge nyage acis abi tina ngonten sok wartos heula ka atuh da muhun teman-teman nyage acis nyalira tapi urang teh kedah ngaragangan kanu janten caroge nyage abi anu ngonten tapi di dinya teh aya rezeki aa aya rezeki Neng Zahra. Janten teman-teman rezeki rumah tangga teh boh aya di istrina di pamegetna sami keneh. Tah geuningan alhamdulillah tos beres teman-teman gegerohna.